Rek naon nis urang kudu kaditu kudu milu ngaranna we arisan keluarga tapi asli nama jelema-jelema nu pamer harta. Nah si Ece masih keneh di dinya. Cek nah acan siap-siap kan ayeuna teh acara arisan keluarga. Nah hari Ece teu dibajaan ku bibi Ece. Da Ceh Haji ge dek milu kena mobil bibina Ece. Da barina oge abi mah teu diajak Ceh Haji ku bibi abina oge. Nya hayu atuh kaburu beurang. Hayu. Nah Ece mah jeung teu ngilu kan ayeuna teh arisan keluarga. Rek naon nis urang kudu kaditu kudu milu ngaranna we arisan keluarga tapi asli nama jelema-jelema nu pamer harta kabeh oge. Baheula manis waktu nini Ece masih keneh hirup saha anu dipikolot eta anu didatangan imahna. Ayeuna mah kalakah dibalik saha anu pangbeungharna eta anu didatangan. Baheula mah keur nini urang hirup keneh lamun eudeuh aya arisan keluarga teh ngumpul guyub kabeh teu sinu beunghar teu sinu miskin kabeh ngariung. Heuh nya Ce beda deui ai geus eueuh kolotna mah jeung dulur oge atah ajang jeung saperluna. Heueuh ayeuna mah nini urang geus eueuh jeung dulur ge asa asing siga anu teu wau. Lamun aya acara arisan keluarga ditempo teh nu beunghar ngarobrol deui jeung nu beunghar nu sangsara ngarobrol deui jeung sangsara. Baheula mah lamun panggih teh silih tanya kabar ayeuna mah beda deui nis. Ayeuna mah beda deui nis mun panggih teh lain nanya kabar mah kalakah nanya geus beunghar acan geus nambahan acan harta banda teh. Keur aya nini urang mah masih keneh hirup bibi urang ka urang masih keneh nganggap alo. Ayeuna mah beda deui nis lamun urang panggih ngomongkeunna teh kieu maneh geus aya kamajuan acan kalakah nanyakeunna teh kitu di mana urang eueuh kamajuan kalakah jadi bahan omongan. Tapi lamun urang aya dina jalan kamajuan dianggapna saingan jeung anakna. Padahal mah nya Ce damun dipikir-pikir dan yang ngandahar pada masing-masing. Nis tapi coba lamun urang aya kamajuan saeutik dianggapna teh saingan. Matakna nis urang mah mending keneh milih cicing di imah daripada kumpul-kumpul teh jelas kitu mah ujung-ujungna matak nyeri hate. Ce cing sabar we nya da emang sedih ari geus eueuh kolot nama. Ayeuna mah Ce aya dulur datang ka imah oge ingeteunna oge geus syukur. Lamun dina ingetna oge datang ge lamun deuk hajat. Coba mun lebaran moal inget moal datang. Komo deui urang jelema teu boga.